papanggih jeung awewe tukang gitu. Tukang wak-wak gitu. Tukang gitu papanggih. Terus kumaha cenah? Tanya saya teh itu ngarawat anak manusia gitu, anak jalma gitu. Repek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepanggih sareng channel lagi Ongke Sapara Kanca. Anu tos ka hotnya, Geus ka hot. Di mana? Di daerah mana? Di daerah urangnya. Daerah urang. Tapi sateu acan dikawitan ieu konten tong hilap. Subscribe, share, like, komen dina kolom komentar. Mantap. Pada lebih majang. Lebih maju, urang teh lebih semangat. Lebih semangat bikin konten gitu nya. Mudah-mudahan bisa ngocok perut para subscriber di luarnya. Ulah ngocok ieu. Ngocok naon? Ulah ngocok sampo gitu. Ulah bahaya. Sabun ulah bahaya. Jadi bakal bolos. Benar. Oh, kayak pengalaman salah euy. Salah kawok mah aslinya. Ngaran asli. Ebit tahu darus Ebit. Aya pengalaman naon deui Bit euy? Lain geus digawe acan. Justru eta saya teh ieu keneangan gitu gawe teh. Efek teh kebenaran aya hiji dunungan gitu nawaran gawe cenah. Jadi ieu cenah babysitter naon gitu teh. Oh, babysitter Teh pagi kumaha teh maksudna? Eta ningali di mana? Di korannya. Tadi ge sarua maca gitu. Lain maca tadi teh. Dibutuhkan karyawan umur di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun berarti diorok sampai ke 30 tahun ya. Bisa jadi. Alamatnya tercantum, nomor WA-na tercantum dengan gaji mun teu salah mah tadi teh 6 juta sebulan gede. Lumayan ya gitu nya. Sedangkan umur dia untung memadai nya berapa? 12 tahun setengah. 12 tahun. Tah, dina eta teh Ki Ongke ge sarua sempat ngontek ka eta nomor telepon teh anu lowongan kerja teh. Sugan hari Ebit sarua aku abimna langsung ditatangan. Ebit langsung didatangan ka ayeuna ka rumahna gitu. Tok-tok kana bel ketok ada jama bunghar gitu. Yo di mana? Mau goreng, mau tuh make saya lagi kurang emot atuh. Gerbang lagi. Mantap. Langsung muka kira. Nah, cita muka. Jelema nu muka gerbang di muka sorangan, aneh gitu kan. Tidak aneh cici mah ieu. Kurunjung teh. Pembantuna gitu. Pembantu tukang masak tukang. Pas kaluar teh. Bade kasaha hari aya ieu majikan. Majikannya ada. Asli. Orang iya lah, orang Cina lah. Majikannya mun teu salama orang Cina. Orang Cina. Pak naon ngaranna teh Pak Anu we lah. Tong disebatkeun eta bisi cangkangnya. Privasi ya gitu. Privasi eta. Langsung dibejaan ku itu teh ku pembantu eta teh. Keluar. Selamat pagi Pak, dari siapa? Ini juga isoknya. Selamat pagi Pak. Katanya di sini membutuhkan lowongan kerja lokal. Lain membutuhkan berenang, menerima lowongan kerja. Membutuhkan menerima. Salah cangkang kan. Menerima lokal lah gitu deh. Lowongan kerja. Ya sebagai babysitter. Babysitter. Oh ya, babysitter kan. Babysitter naon saya enggak ngerti. Ai nganunya apa abit mah baby teh bayi gitu. Orok balita lah gitu. Oh iya saya membutuhkan buat merawat anak sekitar umur 2 tahun. Dan nyebut lagi bukan bayi, bukan baby, anak. Sekitar umur 2 tahun. Geus tanya encan. Dah tanya anak cing teh gitu, anak mana? Kumaha gitu. Asa beda tidak prasangka gitu kan ya. Pasti iya kan. Sok interview lah. Silakan masuk dulu. Interview. Wah, di tes segala lupa nih. Di tes ngadu kaleci.
dites babek pan encak jangan iya pan jangan urus baby sister pan kudu latih nu kari tuh pagi ulinan congkak nu kari teh nengang kadang-kadang gatrik mah lipu serot gaplok gaplok pakai batu atau kadang aduh tadi kita interview beres nya kamu siap kerja di sini siap gaji kamu wah lebih dari 6 juta lebih sebulan teh 1 bulan deh gitu tapi ngarawatnya teh 24 jam gitu ngarawatnya teh sampai jam 5 sore jam 5 teu pueuh isuk-isuk da beda deui cenah yang kali itu nama da sare cenah kali itu nama seperti nama gitu soalnya kali itu kudu diurus dari pas di sini kamu lihat dulu cenah ininya anaknya saya ge asal ngerti lihat dulu kumaha cek maksudnya tanya saya teh itu ngarawat anak manusia gitu anak jalma gitu efek teh pas tingali anak mau saya langsung diterang pantesan gajina gede sih warak doma cek teh lamun dipikiran umur 2 tahun anak mau sagede kumaha gitu lumayan padak sagede doba ieu namanya jantan mah aku langsung ngacir deui gak jadi pak itu saya yang ginian mas saya bukan pawangnya wah saya ngacir tebe beja langsung lompat pas bener eta mah nu masang iklanna lieur mau dijelaskeun mah teu dijelaskeun anak naon ge anak saha anak cangkang atau anak babi atau anak naon gitu ieu mantap aduh sarua tadi teh hudang sare teh tadi teh jam 7 maksudnya geus salat subuh sare deui hudang jam 7 ningalian dina internet info lowongan kerja tadi teh korana teh disebut dina pikiraneun rakyat lain pikiran rakyat jadi pikiraneun rakyat make neun ya pikiraneun rakyat dibaca dibutuhkan lowongan kerja usia tidak terbatas jadi bisa muda bisa tua umur 70 tahun bisa gitu keahlian tidak diutamakan cenah gitu dina eta teh yang diutamakan pokoknya keahlian gitu dan naon pokoknya mah yang diutamakan mah kemauan dan rajin jujur gitu gitu kontak WA na aya alamatna aya caritana kiong keuing geus kontakan jeung si bapak eta teh mere alamatna jujuk teh isuk-isuk teh daerahna teh deket Citawahyor ka di belah dinya Citawahyor deket ieu lah da patang tanggung jeung Bojong Arit nya Bojong Arit datang caritana panggil biasa juga Ebi tadi interview pengalaman naon cenah ditanya pakai bahasa Indonesia saya pengalaman dulu jadi tukang nguseup pak wah lain pengalaman cenah mah gitu hobi eta mah hanya ada titah ngisian formulir terus sebelum kerja di sini kerjanya apa sebelum ngelamar ke sini cek saya teh tukang bangunan cocok cenah cek dunungan teh calon dunungan teh cocok cenah loh Pak ini teh di bidang apa gitu kan pokoknya mah kamu cocok gitu bangga ceritanya interview lulus tah tes naon tes drive nah cik itu gawe teh naon tes drive ke Pak tita nyupira tes drive karena mobil urang teh bisa gitu kan Pak nggak bisa oh ya udah kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu orang masih bertanya-tanya itu lowongan teh karena naon jadi supir pribadi atau naon gitu jadi naon jadi pertamanan ongkot kita ngurnan kita tes drive gitu kan urusannya berarti jeung kendaraan tapi tadi nyebutkan tukang bangunan cocok jadi bingung dah gitu tah ya saya fungsi warnya cenah udah ceritana teh diterima geus tanda tangan di nya teh si naon gajina memang gajina ente gede-gede teh sih tadi teh mun teu salah mah 4,5 juta sabulan teh lumayan tapi gawe teh Senin sampai Jumaah Sabtu pere cenah sahiji sapoe teh ngagawekeun cukup hiji cenah cek saya teh Pak ini teh kerjaan apa cuman ngecat ngecat mah tuh orang bisa ada tukang bangunan gampang cek aing nu kitu tonggoro hiji lamun borongan muka aing beakeun kabeh poe dilapun jeung cecetna cecetna gitu dibeakeun ka aing gitu guys cerita yaudah besok langsung masuk kerja cenah wah balik heula
isuk teh bener mandi dan sebagainya gitulah. Mau orang jorona teh timbal. Lain kan disebut tukang bangunan lain eta mawa koas nggak perlu cek main tidak koas mah bapak ada gitu. Geus mawa timbal jeung eta teh bawa ke istirahat gitu kan. Cicing datang si bapak, Pak, selamat pagi Pak. Oh, selamat pagi, sok silakan masuk. Haget tuh langsung, yuk langsung ke bengkel aja di belakang. Oke Pak, siap. Nah cek orang tuh begitu asup kalinya loba kabut loba kabut gitu naon. Kabut berasap dingin tuh. Oh, kita eta jika di ruangan ruangan pendingin pagi lagi gitu. Oh, gitulah namanya exposure. Oh. Pressure jika di ruangan eta bos itu cenah bawa catnya sama kuasnya cenah di pojok cokot urang teh cat teh warna beureum gitu cokot kiwi calana geus diganti setelan bobolokot ya gitu mah kurunyung di mana Pak yang perlu saya cat saya kerjakan hari ini sini cenah tuh kamu cat itu cenah pokoknya sehari 1 kalau kamu bisa kamu gaji gede pas ditinggalkan pas di dulu ku aing teh geuning es batu balok eta si dunungan kurang aja urang teh bingung bos ieu teh naon nu dicet teh ini es batu es balok terus gua diturutkeun ngecet teh hayang nyaho gitu hayang nyaho kiong teh gua teh teu loba omong dengaran lagi dunungan saya teh golek si cat teh campur guna jeung minyak diulaskeun buki engke teh cing teh burus deui si cat teh turun deui ka handap ya gua caya da gua aduh ari ecek eta teh ecek gunungan teh katanya bisa cenah bangunan ngecat pan ngecatnya juga dulu saya paling ngecat dinding ngecat kusen ini ngecat es batu kan makanya saya nawarin gaji gede tuh supaya kamu bisa ngecat ini supaya awet sih kasabawan we penipuan unggul asli na gagal balik deui hari teh we masang mangpret udah percuma hiji moal beres 2 tahun oge 2 tahun moal beres hijinya kumaha aya deui apa aya deui ya hiji deui sigana gitu. Oh jadi mangilowongan kerjana teh hiji mangilowongan deui hiji teh eta teh papanggih jeung ibaratnya kemudian konveksi lah pabrik setengah konveksi jadi teu gede-gede teuing lah gitu. Nah teh ieu pabrik teh produksi sena capit sena jadi tukang ngidarkeun lah dagang sudah ngadagangkeun sena papanggih mun cek bahasa Indonesia na kieu kamu bisa cenah dagang pernah berpengalaman dagang pernah ceng teh dagang mah dagang apa kamu dagang tutut ceng tutut iya tutut ceng di sawah teh anu kara itu ngartieun tapi tutut ngartieun tutut ada teong gitu kayak nah gitu teh oh ke rumah saya dulu kayak mana hiji tutut kamu mau nggak cenah kerja di saya dagang sendal tapi cenah dagang sendal itu kalau ada yang ini tawarin beli 1 dapat 2. Jangan beli 1 diberi 1 jangan. Tapi kalau beli 1 dapat 2. Cerita mah bonus 50% man. Oh. Geus itu ini. Wah, selesai kayaknya. Besok kamu mulai dagang. Dagang. Semangat atuh. Semangat atuh. Nah, di yuk tanggung. Kadang ditanggung karena motor nya. Di mana tah ngamparna? Ngampar nama biasa di Solokan Cijeruk tadinya supaya deket pasar gitu. Jadi cerita nama langsung diterima begitu juga. Diterima, langsung gawe, langsung dagang kali tak kene. Isukna gitu. Pas musiknya tuh. Anu meulih hiji kecing. Sabaraha sana teh? Wah, murah cing teh 12 ribuan hiji. 12 ribuan hiji. Cing meulih hiji cing. Aku saya teh dibere hiji. Eta mah dibere hiji teh. Nah, cenah mana hiji, aku mau na hiji, cek patolong gitu. Ada nu balik teh. Langsung gaplok. Mana aing dek make senasa beula cenah. Ada cok ieu cenah mun ieu cenah ieu da saya poho itu cek nu teh. Beli hiji bere 2, mun meuli hiji teh bere 2 cenah. Mun meuli hiji tong dibere. Saya poho, kalau dibere hiji, cek omongan ka mana kana poe kalau dibere hiji baru sisirahan geus sabeula. Geus cabok geus menang cabok. Poho sing teh Pak, sing ieu hiji deui cing teh.
Membayar deh 12.400. Mana tak bikin mencarang aja. Tambahin kalau jadi aduh aing tambahin 2 kali kan. Aduh. Dibayar nanti enggak kalau bayar 12.000. Heeh. Tambahin 2 kali. Tambahin 2 kali. Oh nya. Tadi pikir-pikir dunungan dirinya gebit salah euy. Beli 1 dikasih 1. Kumaha tadi teh? Beli 1 dapat 2. Oh, beli 1 dapat 2. Mun beli 1 tong dibere gitu, Pak. Oh, tadi na wargana beli 1 beli 1 cenah. Ini bere hiji katanya teh. Cabelah. Atuh euy. Palingan digamplang teh. Aduh. Nah gitu aduh kasirian wae cing teh aduh kumaha teh. Heeh, ya wae nya kayurupan. Jika tadi eta bit kadang-kadang kiong ngerasa heran, ngerasa prihatin. Kumaha cenah tadi jalan-jalan urang teh. Pas di stopan lampu merah. Stopan. Oh, di perapatan Ijan di mana? Oh, di perapatan naon tadi teh. Teuing mah poe di jalanan mah teu nyaho pokona mah ngopi kaliwatan teu diapalkeun heuh. Di perapatan eta pas lampu beureum terada lila. Cicing. Ini ti kurunyung anu ngamen bari slebor. Dalideug nyanyina anjing ngaler bagong idul gitu. Jadi beres. Geus beres eta kurunyung deui anu asrod-asrodan teh nalamprak gitu. Oh, ada susar ngesot. Oh, susar ngesot. Yo padahal mah di pikirannya main hati teh sabarona mah marah lampu. Da kata kadang-kadang kan eta teh mainna sok mabuk mana nipu diri sorangan sebenarnya. Padahal manehna jak-jak sebenarnya. Jak-jak. Ngan maneh api-api ditilapkeun pa kumaha. Oh. Ya, aya sebagian asli gitu kan. Ngan eta lolobana kitu gitu. Modusnya. Modus sabarang modus. Tah anu ku kieu engke diprihatinkeun mah nu katilu we. Kumaha? Geus beres eta, bet teh datang saurang deui mau monyet. Monyet. Oh, ngampar deui nya gitu. Tapi bawa dog gitu. Oh, biasa. Baru naon disebut teh? Doger monyet. Oh, aya doger teh naon? Aya doger teh ibaratna aya dog teh dog. Oh. Aya gear teh gerakan. Waduh. Jadi ibaratna gerakan. Jadi dinyataan aya monyetan jadi gerakan monyet. Oh. Ditabehan gitu. Ka monyet gitu. Nah, disebutna teh doger monyet teu doger domba gitu. Oh. Heuh, nyata bingung naon ya? Sababna anu bisa ngigal teh waktu satuan teh waktu monyet. Oh, meureun euy. Selain model doang ada mah bisa joget kumaha jogetna atuh model hayap tah anana teh kitu gitu. Heuh, nyata euy. Bet kieu ge prihatin gitu. Hayang seuli aya tadi teh euy ningali monyet dititah ungked-ungkedan. Naon cek urang. Tapi nurut monyetna. Nurut. Ditah salat, non ruku, sujud, bisaeun euy. Bisaeun. Heran. Ai teun. Heuh anu jadi kaheran teh, nu bogana bisaeun. Nu bogana pas ada aja hari-hari. Oh, nah ningali ku syariat atuh kan. Oh, udah kemana bogana tuh pada syariat baju kotor. Jadi we yang kete sudon gitu jelema ieu ka monyet ditah salat. Ai mana kena botak. Oh, gitu. Ampun. Tah geus dinya teh berarti si monyet teh dibere teh. Ah, henteu monyet. Oh gitu. Da dibere duit mah modaikeun. Ada caungan hiji-hiji nah euy. Kamu pengalamanna bener real. Oh, nyata gitu. Nyata ieu mah. Baheula mah soleh ayeuna meureun salah teh heuh. Nyata. Bukti kalawan nyata gitu. Bukti kalawan nyata. Bubuk roti dina mata gitu. Terus singkat cerita kieu teh geus pangaosan. Nepi ka subuh pangaosan teh. Pangaosan subuh meureun apa teh pangaosan ti? Pangaosan teh jam 2 peuting. Wah, ade wae. Nepi ka peuting. Nepi ka subuh maksudnya nepi ka subuh sabara salat subuh teh kieu teh balik. Bari damping sarung. Di sarung make gamis ieu teh make iket teh naon ngaranna teh imamah. Oh, imamah. Kok imam ponjol kitu nya. Nah, gitulah. Setelan ulama gitu berjalan. Ieu malin ulama anu kieu. Geus balik teh lempang duaan jeung babaturan. Dengan dua-duaan. Heeh, duaan. Ngaliwat ka jalan Tegalaga. Itu ka Dewa Sertika. Henteu. Jalan Tegalaga. Pas nepi ka Tegalaga, eta ke jelema ku ka sabelahan euy. Kumaha cenah? Papanggih jeung awewe tukang gitu. Tukang wak-wak gitu. Tukang nu kitu papanggih. Terus kumaha cenah? Nawaran gitu ka kieu angke teh. Lain eta palabahan nawaranna kumaha cenah teh? Justru nu eta pika amokkeun teh kieu angke pika ieu lagi inget keneh. Kumaha cenah? Iya. Acan sia mah geus seuli. Eta kabayang eta ditawaran aduh ampun. Heuh kitu teu neueuh aing make setelan
ulama setelah naon kan ustad lah gitu nya. Lain wanian gitu. Jeung wanian nih. Wanian eta teh. Runyung nyamperkeun awewe teh geulis mungkin sontong sakit. Asli apa eta mah lain. Seksai gitu. Oh, seksi lain bencong asli tah. Cenah barade. Aya cek sia teh. Bade naon. Mohon bade cenah ieu panyeepan cenah mah teh gitu. Bogohan ketan. Ketan bakar aja ewan. Panyeepan. Emang dagang naon? Mohon ieu cenah nu munuu gitu tah. Surabi haneut. Surabi haneut cenah. Aya urang teh bingung euy teh ngarti naon cenah. Mohon cenah ieu surabi da dimirahkeun we cenah. Wios we cenah di amparan biasa ge cenah. Wios 50.000 oge gitu tah. Panyeepan. Tah, kalimat tu terakhir nu keong ke anak mah euy. Kumaha cenah? Sugan we cenah euy ka ustad mah kabarokahan teh si koplok. Eta mah sareng tidak menghargai. Cacing mah ka mana gede barokah di Hongkong gitu cepetanya. Aduh kacau pisan eta. Aya nu kitu nya. Eta keur zaman kana tegalaga keur ieu kana meureun. Ya keur masuk keur gomli keneh. Oh, da baheula mah keong keur budak keneh gitu. Maksudna lain budak leutik, remaja di atas 17 tahun gitu nya. Ayeuna kan 17 saos. Nya. Geus saya carita mah nepi ka imah babaturan pake motor. Di sajareng teh balik teh hujan. Kabasuhan. Basuhan motor teh kotor. Dikumbah tah motor teh. Wow, dikumbah. Dikumbahna ka tukang naon? Ka tukang setim. Oh, penyetek ka tukang beca. Ka tukang setim. Eta di dinya ge sarua di euy si tukang setim nanti jeung teu ngarti di. Jadi motor aing teh motor geus kolot kitu nya. Oh, terus Pokona mah si eta na teh si naon bodina teh geus bladus gitu lah. Bladus geus model aya gerat-gerat lah kan. Oh, aya gerat-geratan motor urang teh geus kitu geus butut euy. Bae saya kata bang eta sabar acan 10.000 baheula mah. Teuing ayeuna 20.000 meureun. Sekarang sekitar segituan meureun. Cek ke ongke teh. Mang. Ye pangubahkeun motor. Oh, siap Jang cenah. Gampang. Mang make sampo naon cenah? Make sunlight teh nyebutan teh sunlight. Sunlight kok pake moal piring atuh. Aca aing teh. Emang motor aing piring. Motor aing suruh ke piring nya ge butut-butut tetep motor gitu. Sunlight mah lain sampo atuh. Sabun. Bisa dibageun jeung eta. Mun eureuk ge sampo naon? Sampo Didi atuh. Heuh. Sampo Lifebuoy, Clear atau naon gitu. Ieu mah naon sampo Sunlight orang ngombah piring kemana botak koanya. Aku kayak tadi dicarekan, lain dicarekan maksudnya ditegur gitu. Pak, entong disaruakeun jeung parabot dapur cing. Ieu mah motor. Naon kitu cenah Sep? Ngomong motor teh kudu make sampo nah cing teh. Oh, sampo motor. Oh, cing teh gitu. Tapi omat cing teh. Kan ieu teh si body teh geus bladus ye, Pak cing teh. Mang, geus bladus si bodina teh. Geus lamun dikerik kitu teh geus murudul euy. Jadi kumaha tuh? Geus murudul. Request we kiong ge teh. Pokona mah sampona cing teh hayang sampo anti kotome. Kudu clear barang gitu. Akan mah teu murudul. Si Emang ngahulang euy. Tapi harita mere deui sampo naon? Sampo Didi eta naon? Henteu, harita teh. Manehna teh rek nekad make sunlight teh disangkana urang teh gelo. Mental cenah kitu. Udah cek urang teh, Mang. Ieu teh bubuhan saya geus capek. Di naon dikumbah-kumbang ka dieu. Da biasana mah saya lamun ngumbah teh sok sorangan. Sampona ge make sampo nu mahal gitu. Sampo ieu teh sampo metal teh. Oh, metal. Alah jaran deui. Ngarah halus deui. Jadi deui eta. Nu rarata jadi deui. Kadang-kadang make sampo anti kotome meh teu murudul Mang bodina teh. Simbang eta. Oh, simbang eta teh. Jang aing mah lieur ngabandungan maneh teh itu motor lain jelema gitu. Oh, pekerja aya ketomean, mana motor bawa ketomean udah godeng-godeng. Kiong-kiong mikir dipurluk kitu teh kan murluk we. Wes juga teh ketome we gitu. Oh, udah selalu aja make sampo gitu nya. Oh, kayak aya antina gitu ya. Aya deui pengalaman dit. Aya pengalaman masih sebenarnya mah loba ngan eta mah kewe lah. Kede jang kede lah. Season kedua panjang teh gitu. Panjang teh. Banyak pemirsa gitu nya. Tong hilapnya saat acara ditutup teh subscribe heula. Subscribe, komen, like, share lah. Rencangan teman-teman subscriber terutama untuk subscriber untuk YouTuber pemula
apabila ingin bergabung di komunitasnya Ki Ongke Sapara Kanca, tinggal join aja. Insya Allah Ki Ongke akan posting video Anda. Mudah-mudahan kita dengan semangat gotong royong bisa mencapai 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jangan lupa subscribe tutup. Sekian dan terima kasih dari konten Ki Ongke Sapara Kanca. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.